Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya katurkeun nuhun utamina kanggo kakarsana pun sepuh anu mana mantena parantos tiasa ngedalkeun isi manah karentasna karsana Bapak Ulis Asep nu kalaresan sekaligus nyandak acara pemerintahan age mantena parantos tiasa masihan amanat teu jangan anu secara singkat tur panjang padat age amanat tadi sing tiasa katapi ku urang sadayana khususna kanggo warga masyarakat desa Caracas umumna anu aya lokasi di perajatan kersana Bapak Ulis Asep sakulawargi rupina acara demi acara dipalar cekap kiwari kantun acara pokok mangurbikeun acara hiburan langkung ti payun tusuk kuring saparakan cahaturan wilujeng linggihna kanggo kasadayana para tamu leman anu tebihna anu caketna anu sejagiring doa restu kanggo kakersana Bapak saya belajar kalian sejagiring bingah dina wengi ieu acara hiburan oge satu acara sim kuring ngaturkeun lagu ti sadayana para tamu leman urang aturkeun tawis lagu buhut lagu karuhut dina lagu kembang gua dohung Casdi Grup Magelaran Bismillah Nyebat nu agung anu sifat roman nu kagung usik maling were bade ngederan seni cok ngawiteun bubuka panggung boboka aeng lawang hiburan di pasir di kawinan di piring oleh Robi oleh ketingan apa malah menarik sisukan jang manawi jantan ibu alah ngegoreng
Geus ngagores deui wae. Duh. Lala masate Obat. anu keun boy ngote lah iya lah iya na dari dong na dari dikidaya la kakongon lagu warisan dari maksud suara geol kembang gadung lagu bodoh ala patung ala warisan dari maksud bar